Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Irgi Agustian 1243 bade macakeun warta. Judul warta. Partai Demokrat negaskeun tacan resmi ngadukung Joko Widodo Ma'ruf Amin. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantanan dina saminggon kapengker ieu anu kahiji. Jakarta. Wakil Pupuhu Partai Demokrat Sa'rif Hasan negaskeun partaina teu acan resmi ngagabung dina pamarentahan Joko Widodo atau Ma'ruf Amin. Nurutkeun dugi ka kiwari Majelis Tinggi Partai anu dipingpin ku Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, teu acan nentukeun sikep. Nya amang teu acan diputuskeun ku Majilis Tinggi, saur Saepul nu dikonfirmasi wartawan dina dinten Senen. Saepul nambihan lamun aya kader Partai Demokrasi nyebut parantos ngagabung ka pamarentah hal eta teh ngarumpikeun pamadegan salirana. Yen aya kader-kader nu boga pamadeganna parantos ka pamarentah tur sajabana, eta mah masih teu acan diputuskeun sacara resmi. Bejana anjeunna oge nyuruhkeun kanggo sadaya pihak sabar ihwal ti sikep politik Partai Demokrat. Sabab Majelis Tinggi Partai Demokrat teh bade ngalangsungkeun rapat. Ieu bade diproses heula sareng masih sementara diagendakeun, saurna. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Kapayunneun pamirsa sadayana mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.